Tanjung Lugu Mulung. Dada widi kali perhatosanana wirehing dina waktos ieu disimkuring sejah ngawitan acara adat ngaras sareng siraman Neng Iis putra kanyaah kadedeh ingkang ibu kalih ramakna Neng Iis. Dikawitku bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para sepuh hadirin anu dipihormat, sugrining puja puji kalina syukur sumangga urang sami-sami sanggahkeun ka Allah Subhanahu wa taala birahi dina waktos ieu ngalangkungan widi kali pangarsa mantena. Alhamdulillah parantos biasa diumung pulung jonghok paamprok empak merbayaksa teh sanes sejak nyakseni hiji acara adat ngaras sareng siraman ngaras hartosna tinaras karumasaan wirehing nu geulis dikawit dikandung janten ibu gubrat ke alam dunia dipikanya dipikaulas diatik dididik dinangna dinengek lir ibarat nanggeut endog bebereumna sokomo ieu Neng Iis putra tunggal subhanallah masyaallah dina waktos ieu parantos sawawa dewasa mulus rahayu berkah salamet dinten enjing bade ngantunkeun ieu wengkon sejak kumaula kacarogena anu jenengan Cek Agung. Sepuh hadirin sadayana dina dinten ieu Iis salira masih keneh riung pulung jeung mama jeung bapa jeung sadaya dulur-dulur tapi dina poe isukan sabada sahiden atanapi saksi ngesahkeun salira gerak turut patuh gerak iang ti wongkon gerak pamit gerak sumujud ka ingkang neraka nyaeta saroge hidup. La ilaha illallah anu maha tunggal Gusti. La ilaha illallah anu maha tunggal Gusti. Pangeran Raga jeung Sukma anu maha welas asih. Nada pangaping pangjaring nitip anu bade jatuh rami. Bapak mamah araya keneh bager jadi indung jeung bapak isok komo salira putra tunggal tanu hatus suamana bager anak kita ieu setil alidai ridona indung jeung bapak mulus rahayu berkah salamet kalian rencana anu sebut bali di wadahan ku ieu wadah aya dipake wadah cai kaheman urang kucurkeun urang kocorkeun insyaallah urang dianggo ibah syariatna dibanjur ku cai biasa hakikatna mudah-mudahan ieu bisa mersihan miceun geuleuh keumuh kokotor anu aya dina salira nu geulis teu malik kitu urang kucurkeun urang kocorkeun. Pak Is ieu dia aya hanjuang teh watesna nu jadi bapak anu jadi anak isukan kewajiban bapak bakal diganti ku carogekna Cek Agung. Mudah-mudahan sing nyaaheun sing jadi imam anu sae. Bulung bunga jalan rahayu ngembat jalan kawaluya. Bulung bunga jalan rahayu ngembat jalan kawaluya. Mangga Pak Is hanjuang di sana. Urang simpen di handelem sieum, urang tunda di hanjuang siang sok simpen, hanjuangna di handap, lajeng eta caina cepeng kuduan sok kucurkeun, kocorkeun, campurkeun kana cai anu aya dina gentong. Bismillahirrahmanirrahim. Cur mancur banyu pang banyu sukma panglokat raga jeung nyawa. Alhamdulillah. Cekap simpan wadahna di handap. Lajeng Pak Iis, Mah Iis,
urang ngabujang ka luhur badrum alaina min saniyab bil wahdah wajib syukru alaina mada'a lillahidah. Mangga cari mah ising raos. Bapak mama area kene jarak berasa-asa, bahkan isukan bakal ngawalian hidup. Sok aya kadang lagi hidup mah bageun tos teu aya mama, tos teu aya bapak. Tapi bahagia keur hidup mah mamah jeung bapak jarak kene malah disaksian ku aki ku dulu hidup teu balik kitu bager anaking. Pamalik hiji putra anu sajalu mampah ngantunkeun ieu wengkon tanpa doa restu tinu jantung ibuku anjeun. Ngadeg bager sakarapan. Anak puton hati dedeh gelis putra mama dedeh nyaang tanawangan ikis teh kanya bapak nyaang dedeh salamina bau bangkeut duh anaking nyaang tergeus tanawangan dinten encing pade yang rumah tangga anu bahagia bragelis hidup anak muga bagja yang ke alam tukang sekedapan mangsa hidup di kandung kudu jadi indung sabulan 2 bulan 3 bulan jadi indung geus ngarasa lanjung sasarna ke kandung hidup barang nu enteng geus tapi barang bangga nu aya dina wancih harita 3 bulan nu jadi indung geus ngarasa lanjung 4 bulan puyeng 5 bulan 6 bulan nu jadi indung muraleun sebab numbuk di 8 bulan apal panjangna peuting kasiksa lahir jeung batin nu jadi bapak ngamarojeng jagelis ngadoakan nu maha agung sangkan hidup mulus rahayu berkah salamat dina wewentengan mama nepi kawancina hiji peuting hidup diperankeun ku Gusti Allah ku berangkalam dunya nu jadi indung burah bareh getih burah bareh kesang garaja teu aya nu ditolih indung narohkeun nyawa jeung raga ngalahirkeun salira saha anu ditaroskeun iwa ti salira kumaha iis selamat sesa tanaga kesang garaja hidup dirawu dipangku digalentoran dipikanya dipikawas dipikas nu jadi bapak hari tanggung mandangkeun kalimah thayyibah ada nu munggaran kana panggilan hidup sangkan hidup jadi siap agung mengpeng aya dihareupeun di payunan salira bageus tembongkeun bakti kanu janten ibu kanu jadi bapak malah mandar hidup aya dina kamuliaan sakali ridaullahi fi ridal walidain wasuhtullahi fi suhtil walidain ridona indung jeung bapak eta teh ridona Gusti Allah awis bakti kanu janten mamah bagi bismillahirrahmanirrahim mamah sakedapan dampa sampean mamah sok ka dilahun ku si neng
cepeng heula isa kedapan sok tong asa-asa dua anak mah geter narasa tilu jadi anak kanu jadi kolot sok ku hidup rasakeun bagir ieu dampa sampean mamah jadi saksi ngokolakeun hidup duku lupet nyawa ka kaler ka kidul ka wet aya hujan aya angin alhamdulillah masih sehat kan bagir urang niatan sawarga aya dina handapeun dampa sampean mamah hidup mengpun aya dina lahunan hidup insya Allah jadi saksi bakti hidup urang wasuh urang bersihan ieu dampa sampean mamah bismillahirrahmanirrahim Allah ya Allah kasalira Gusti abdi sumerahnya diri dina kaweningan ati ngatrat jalan kabagjaan alhamdulillah handapna geulis sok dampalna tah ieu pisan anu kapungkur ngakandung atanapi nyanda ka ditu ka dieuna hidup masya Allah alhamdulillah dugi kawanci ieu masih keneh jag-jag bedas rosa ieu aya lisah wangi sok seungitan mudah-mudahan ieu panyeungit sing janten seseungit dina kahirupan hidup syariatna diulaskeun dibalurkeun kan sampean mamah tapi hakikatna mudah-mudahan Allah nyatet yen hirup dina rumah tangga sing pinuh ku kaberkahan alhamdulillahirabbil alamin lungsurkeun deui bagir lajeng pancangkeun emutan cepeng panangan mamah nyuuh dina lahunan mamah bismillahirrahmanirrahim mama abdi hapunten duh mama nuhun ningali ampunan anu kasuhun pidoa anu utami rumaos abdi talobeh seueur ngajaheutkeun mama ampunan anu kasuhun pidoa anu utami cekak nangis dirangkul mamahna sok harewoskeun kana cepil mamah ya abdi iis putra hiji-hijina mamah abdi hapunten lahir batin naon hartosna abdi gumelar ka alam dunya lamun tanpa pangampuran jadi indung abdi cilaka hatur nuhun mamah tos ngagedekeun abdi mudah-mudahan mamah sing panjang yuswa tiasa nyaksian abdi rumah tangga aya dina kabagjaan sapalih deui sapalih meng dirangkulna sabari jung gelis iis doa jeung pangampura mamah moal kudu dipenta bageur gerak niang nyacu alhamdulillah hirobbil alamin kadalisan sakedapan tiasa dilugikeun ku hidup sok bageur Mama, semakin abdi lahir sareng batin. Abdi hapunten tina sagala rupi kalepatan. Atur nuhun mama, atus ngaroro ngagedekeun nyatik ngadidik abdi dugi kasakeun kieu. kuatis Abdi datang biasa pulang tarima, musa ukur kusakeun bae. Sanes kitu, hapunten abdi. Aduh abdi, mugi aya dina kabagjaan salamina. Gelis Nyai putra mama, doa sareng pangampura mama. Aku nu dipenta bageut. Mama nurut. Mama menggedekan hidup ikhlas, hidup pisan gelis. Juga rumah tangga jika laki-laki gerahuntal kebahagiaan lahir batin ku mamah dinoakeun pisan gelis. kadang is mama dikawit ngaroro ngagedekeun hidup ikhlas
ridho pisan teu hayang dipulang tarima teu hayang dibalas jasa naon nu dipikayu ku anjeunna iwal hiji hoyong ningali putrana cager bager berkah salamet kalayan seueur nikahnya selamat dunia akhirat itu bisa. Alhamdulillah kedalisan parantos kauningan ku sadayana lajeng bager ngalih kan jadi rama sok ngageser sakadi diis tingali heula bapak cu bapak bakal lancar sapapaosna is sok nyanggem heula bager ka bapak kami tadi kamau mati pengker ayeuna sok nyanggem heula kan janten bapak ieu heula bager sok Bapak dinten enjing abdi bade nikah ka Agung suka abdi ridho abdi umargi kitu abdi munut ka pangarsa Bapak kanggo nikaheun abdi ngawalian abdi mugia Bapak ikhlas ridho kanggo ngawalian abdi secara langsung kalayan gedakeun abdi mugia janten kulawarga anu bagja di dunia dugi ke akhirat jaga. Anak ing gelis ngan pamundut hidup mangga bapak pada dilaksanakan hidup pada ditikahkan bapak insya Allah diwalian langsung jung agar gerah hirup laki rabi mugia ayah jodoh di Allah kalayan bagja di dunia sabuk akhirat. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Tong hariwang gelis langsung moal diwakilkeun salira dinten enjing bakal diwalian ditikahkeun ka calon panganten pilihan hidup jodoh hidup di Allah Subhanahu wa taala. Gelis ieu simpen lawan bodas dina lahunan hidup hiji deui sok kawis bakti ka mamah ka bapak ulah dibeda-beda sok bager mun pun aya payuneun salira dampal sampeana sandak oke sok lingihkeun dina lahunan hidup mah duka sabaraha lami dipangku dilalahun kun jadi bapak jeung mamah ayeuna mah dampal sampean bapak aya dina lahunan hidup sok bager niatan bismillahirrahmanirrahim gerak kumbah gerak wasuh eta dampal sampean menjadi bapak. Astagfirullah Robbal baroya Astagfirullah minal khotoya Allahumma gfirli dzunubili wali walidaya warhamhuma kama robayani shaghira. Hadapna gelis di usap dampana iraha deui ismoal kaalaman deui disaksi ku kadang wargi diluan ku para sepuh salira ngawasuh ngumbah dampa sampean mamah jeung bapak iwati wanci ayeuna moal kaalaman deui. Alhamdulillah bager salira dina dinten ieu mangrupikeun hiji kabagjaan kanggo kahirupan hidup jaga masyaallah. Ieu bisa wangina bager sok aya keneh sami ieu ge mudah-mudahan ieu panyeungit sing janten seseungit dina kahirupan jaga rumah tangga hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Cekah manawi dilungsurkeun deui kalaunannya cu lajeng pancelkeun emutan nu kasabaraha kalina cepang panangan Bapa hidup sok nyeuh dina lahunan Bapa. Bismillahirrahmanirrahim. Duh Bapa biapunten lahir jeung batin. Duh Bapa biapunten lahir jeung batin. Apunten abdi hapunten samudaya kalepatan. Cekap geus sok dirangkul Bapa nah harewaskeun deui kana cepi Bapa. Bapa ya abdi is putra bapak teh lugu-lupet nyawa direpotkeun disahkeun ku abdi hapunten lahir batin. Mugia bapak sing damang sing sehat salamina tiasa nyaksian abdi rumah tangga aya dina kabagjaan. Ngalih ngis ngarangkulna geulis tiis cimat bapak lahir jeung batin. Puputon kemangso cak pangharpan bager gerak miang. Geus wancina hidup pisah ti jadi indung jeung bapak gerak balayar dina acara enjing
rumah tangga didoakeun bisa cekal disun taarna ku bapa si Neng disun taarna tarang si Neng Pais tarana jeung pangrusul Pais sing tumbuh nanjung rahayu nambah derajatna tebih balaina farq rizqina alhamdulillahirabbil alamin sekali deui abdi ngapunten mamah jeung bapa sing darah abdi bade balayar jauh ngambah samudra lautan rumah tangga doakeun abdi alhamdulillah jo geus cimat mamah lahir jeung batin cekal subhanallah atas cekal nangis urang tepangan heula di palih abdi sing aya widi ti Gusti ridho ti Allah didoakeun geus dirangkul cekap dirangkul neng dirangkul jo geus mugia hidup sing panjang umur panjang jodoh bapak meuli rezeki didoakeun sadaya tong salapang tong hariwang cekal nangis lajeng ka bapak ti salam sambil salapgasan mudah-mudahan abdi dina rumah tangga aya dina kabagjaan lahir batin cekal neng sok daripada dirangkul mangga sareng bapak salam jo geus anaki didoakeun pisan ku sadayana mugia hidup ginuan rahayu kinanjara kasalamatan lajeng ka dieu ka abdi seueur ngesahkeun alhamdulillah abdi damangkeun sehat keneh mugia salalabina sapapaosna dibaparinan kagiatan kesehatan cekah geus sok dirangkul tah ieu karuhun urang moal aya urang lamun teu aya nini aki alhamdulillah cekal geus masyaallah alhamdulillah lajeng entah berbat abdi doakeun dinten enjing bade rumah mungkas mangsa lagasan mugia abdi pinarang jeung kabagjaan aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala berat geus didoakeun pisan cekal neng is tah gitu alhamdulillah di dia aya keun abdi bade nikah sos dihandap bae teh neng oh bade diurus sok wa abdi hapunten lahir batin doakeun abdi wa sing damang sing sehat di tanah enjing abdi bade rumah tangga tangtos seueur kaluputan kalepatan dina hirup kumuh sok bageun dirangkul bapana dirangkul pawana sok harewaskeun kana sepina wa sekali abdi jo bakir sing panjang natalalakon ulah kasmaran nyapi caritaeun alhamdulillahirabbil alamin lajeng ka wa istri wa sami mungarepotkeun bae abdi ka wa sing damang sing panjang yuswa tiasa nyaksian abdi rumah tangga aya dina kabagjaan doakeun pisan geus barabra tong salempang tong hariwang dirangkul wa na geus alhamdulillah Rabbil alamin. Tak kitu hirup akur ting dulur keur masalira teh putra hiji-hijina putra nunggal insyaallah seueur dulur seueur baraya dina dinten ieu pangampurana widina tumplek kanggo salira cekala bageul ras bageul seueur rencangan hidup tepang pawargia rencangan sadaya insyaallah dina dinten enjing oge sejak nyakseni sadayana alhamdulillah mugia pinarengan bagja. Teras bager sok wawargian araya sadayana cipanon kabinga anu ngiring kahidap insyaallah janten kasaya diwadirin sadayana wanci ieu pamintan sumangga urang ikrarkeun doa kanggo neng Iis bilih wae keluputan kalepatan masih lubar mangka lebur hilang musnah tanpa sesa diganti ku bersih lir ibarat saang bulan 14 jalan gede sasapuan jalan tincakeun rumah tangga neng Iis insyaallah
di amparan ku doa urang sadayana bakal aya dina kamaslahatan, bakal aya dina kasayaan lahir batinna. Aya keneh pari ditutup ka Bapak Lurah hormat sok sadayana we sakantenan tepangan irah ade ngarariung kieu dina momen anu kalintang raosna hikmatna ngarariung jeung dulur da moal kaalaman deui diwadi poe ayeuna poe isukan geus ganti lalakon isukan mah bakal urang aya dina kagembiraan anu sakumaha dicita-cita ku hidup. Ieu kasepuhan salira oge bagir insyaallah saya anu bade dianggo ibad syariatna ditawasulan didoakeun ku Bapa hakikatna urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala saya anu bade dianggo ibad ngabanjur kana salira hidup mudah-mudahan micen geuleuh keumeuh kokotor rareget anu aya dina jirim jisim salira digentos ku bersih lahir bersih batin tekan ucap lampah dina rumah tangga ulah diomongin batur tapi justru rumah tangga isukan teh salira kudu sanes diarajenan ku tatangga salira dipihormat insyaallah salira bakal janten kulawarga anu kenging sertifikat ti Allah Subhanahu wa taala rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah kanggo Neng Iis sareng Cek Agung. Alhamdulillah mangapang atas sadayana ngade mapak deui ka dieu tepangan di mamah jeung bapa dina pelaminan cik upami atos di luar wae geus aya atos sadayana atos aya kan atos sok mapalalunan sallallahu ala Muhammad teras naik ke geus teras calik di tengah-tengah mama sareng bapa neng calikna rada kapengker sok di tengah-tengah geus subhanallah alhamdulillah lulus banggus surik waras celik putih jatining bersih celak herang jatining padan ku bapa ke ku neng rada ditarik disun pipi ieu ku bapa ieu ku mama hiji dua tilu neng fokus ke kamera di Mister fotografi alhamdulillah senyum neng tong nangis teh subhanallah alhamdulillah mangga Mister di komando nempel kira nempel kadek neng nabi
Pami mama sareng bapak tos nempel nengna ulah dilepaskeun ka pengker. Tangannya gini, tangannya. Eta ajajan kamari suka rasa gitu. Alhamdulillah ajajan tepang deui. Masya Allah, subhanallah. Boleh sun lagi, 1, 2, 3. Sun, Bapak sun. Sun. Ya, sip. Alhamdulillah. Terus ti mamah ti bapak ti kulawargi tumplek kanggo salira aman. Bade kumaha bade dada bade kitu mun jempol wae. Alhamdulillah. Kurang gokil cenah sok aki lah tanganna diangkat ki. Tah kitu. Alhamdulillah. Masya Allah luar. Jeung kapungkur upami si Neng teu damang sabuka bagi. Bongan ieu si jangan pangsaetna ieu aduh pengawas 475.000 si jangan ieu. Aya kene capan. Pak Is, caangan lah jalan tincakeun sandak ieu. Mudah-mudahan caang Padang Narawangan jalan Al-Bakal ka sorang kusin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Itu Pak. Alhamdulillah. Nangis saksinya di Aisyah kantos ngeyong-ngeyong hidup. Mun Aisyah kantos nangis ini. Mohon. Kumaha ayeuna berat? Wah, berat ayeuna insyaallah bakal tumuh Nanjung Rahayu. Simat dieu meureun mamah nangis teh. Piraku isukan geus boga salaki neng di Aisyah bakal dilepaskeun di Aisyah. Mugia tumuh Nanjung Rahayu nambah darajatna. Bismillahirrahmanirrahim. Sok ngahiji ngarangkap sing pasti rangkap repok jodoh. Tos bager. Sok resotkeun eta Aisyah. Sorosor. Ju bager. Sandak mah sapayun Aisyah cepeng sareng iisna. Sepang kuduaan sok alungkeun ka dieu sareng Neng sareng mama lung kadinya heula lung ka dieu tah engke bade dialungkeun eta mah terakhir mah saseueuran paneng eta ge sami baheula barang si Neng gubrak ka alam dunya bapa bingahna eulir ka bebelahna ieu seuneu nganepi ka banci ieu meureunang tanggung jawab bapa da tanggung jawab bapa bakal digertos ku sarogena si Neng. Mangga bismillahirrahmanirrahim eta lilin gerak ditiup hiji ku Bapak Iis hiji dua alhamdulillah ya rabbil alamin. Is kacaket gentong heulanya ari itu nya tilas ngawasuh dampa sampean bapak mama pangusuh teh ngabahekeun ananya sok bahekeun ku Neng ke heula-heulaunan sok bismillahirrahmanirrahim hiji dua tilu sok mudah-mudahan ieu cai bari dianggo ibak dicampurkeun nyana kaberkahan sok alhamdulillah ya Allah. Cekap mangga Neng linggih dina kursi gelasna Neng contoh bapak jeung mamah rumah tangga dikawin patepang asih duka di Pangandaran duka di mana ieu dugi kawan si ayeuna ieu cai kaheman kawas ka asih mamah jeung bapak. Alhamdulillah teu aya halangan harunganna naon urang kawitan kocorkeun kucurkeun kana salira nu geulis di kawitan ku ka Allah nu Maha Agung Maha Welas Maha Asih sejak nyiraman pun anak moga bersih lahir batin tetepkeun iman Islam nak bagja hirup bari uri
mangga Bismillahirrahmanirrahim mangga kucurkeun kocorkeun sareng Bapak surada luhur apa katingali ngecurna tah kitu Pak Iis Maiis cur pancur banyu pang banyu hirup pang lokak raga jeung sukma alhamdulillah rabbil alamin simpan dihandap lajeng ngawitan kumaha Iis ku kemeutna tur aya dina kabersna ku rada luhur nih sholawat ya mau aya mau kanan jangan kanan. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, sok karena gitu. Dari lem tinggal rapat ya. Bapak belajar kayaknya biar sok-sokan sok ya mama bela oke ya sekarang Kayak lagi tantas ya tos mari sekali itu pari sekali saking dilengkahkeun kan ieu lah tadi sayang nah di banjurna dapat sampean bismillahirrahmanirrahim sok kada luhur Pak banjurkeun gitu ngalap berkah ticak rengkasne mugia aya dina rahim dina jarak kasalamatan nyana deui Pak Is seueur cai mah sok nyana kapangkakeun gitu ameh teh kana socana sok di diparentah ku mak ku maris banjurkeun mohon banjurkeun tuh cek mawareng oke cur sok kapangkakeun ameh tah gitu alhamdulillah lu sakali tah gitu Maiis panik pernah kenal aku Maiis itu mohon kurang jangkung kurang nyada kenang-kenang Maiis sekali seperti diusahakeun gitulah karena ieu na ulah diserepetkeun gitu mari kamari kajian tenang di Cipasung ieu halis anu 2,5 juta murah usah diusah ku bapak tas etik gitu tah 1 2 3 galauna tah gitu usah bae pipina saeutik ulah kana lain halis naon dulu panon lain naon murah hiji guys 2,5 juta atau apa is atau sekatu kain nama keduaan sunanya siap mak wareng badai kumaha ini makanan penting gentonga so kentos di deketan rumah nyata mama pinter langkis sadayana dia contoh yang paling baik contoh yang paling baik tadi dia baik kisahnya mister mau pilih sena barang sadayana harap terus sok mah disun sekedik mah tuh tinggal balikan kamera mana balik ngali kamera dari sekedik mau bareng berpose alhamdulillah mangga aki sur dibanjur ku aki ku kasepuhan mulu serahi berkah selamat bisa geus kemun kokotor anu dina jadi jisim seneng mugia lantis malikeun naon rupi kokotor rareget insyaallah syariatna hakikatna bersih lahir bersih batin alhamdulillah soki dipoto heula sakedar bade deui mangga bios nyanyi is barasih mangga kumi endingnya bakal barasih sareng akang deui ki mangga aki ayatnya saya alhamdulillah ada saya masih tuh tinggal di kamister media kan
Alhamdulillah. Jeung kasepuhan masyarakat ya curah kadaluhur. Mohon kada dicabak etana kitu. Lamu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi pangdoa caika hirupan kahuripan sampai anggo wasuh. Pada luhur bapak mereka tinggal muncul nak cai nyanak deui. Alhamdulillah. Subhanallah. Mana belajar gua? Bapak nanti pinggir. Nah. Alhamdulillah. Doa bisa daya anak untuk kamu si cantik please. Mangga kasepuhan. Bapak nanti pinggir karena ketinggalan. Pada lurah pak tanah ngagak dia. Ibu nanti pinggir. Nah. Payung kali nempel ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada lurah pak. Biasa adas Bismillahirrahmanirrahim. Mangga niatan janji rumah tangga serangkang agung kemandang harta bangga pangkat kata sebab bolong toke mak sakari saya sok gitu. Alhamdulillah. Urutan abdas luyuk sareng kakantosan cekap simpen deui. Neng Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa nurina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabat Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yuwafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalilil karim wa imistoni. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udussalam. Wa hayyina Rabbana bisalam wa aminal jannata darussalam. Kabarak Rabbana wa ta'ala sayyidina jalilil ikram. Allahumma la mani'a lima a'tayna wa la
ya lima manata wala radda lima qadaita wala yanqada min kajat. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma amin alaina bi syakaratil maut wa najatan minan nari wa la minasab. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqo warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila warzuqna tinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembang teh simbol nasib seerwi karsa, bahkan ada teh ada yang disebut bahan madu. Mudah-mudahan hidup tidak pindah rumah tangga sekali ulah pisauan batu tapi seueur guna manfaatna. Engke kuneng dua bari tangan hiji dua tilu alungkeun ka luhur abeh mawur. Mudah-mudahan wawangina si nyambuan kanggo salira sia bari bade ngadeg mangga bade ngadeg. Siap foto, video, sadayana siap hiji, dua, tilu, awur ke kabur. Alhamdulillah. Pak, ya nyadak rerencangan urang kuat saha saur. Cari neng kali itu pangkat tadi hoyong ditangku. Bismillahirrahmanirrahim. Muntah dadah neng kali itu. Karena pelaminan. Bismillahirrahmanirrahim. Atas rengseh. Mangga urang ka pelaminan mungkin sakedik lah selek we dugi ka tempat eta. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga lilihkeun di pelaminan margi acaraan salajengna pada naik kita dicerekeun bae sing beurateun tah kitu nang aduh ya Allah keun we ila hade di pangku kuno janten bapak ang buka ku halang murang kawit ku hariring neng Iis anu mirip Andin halang tabis ka moang hariring tabis ka eling hariring tabis ka eling. Bismillah janten wiwitana mugi Gusti nang tayungan eulis asep nurenengan mugia kasalamatan neng Iis anu bager salamat nu pangantenan ulah aya kakirangan sing tiasa sasarengan sangkan aya dina kasenangan neng Iis pesenna nu panjang nu pondok nu panjang mah isukan bae nya nyawer mah teh ieu tak urang awurkeun sok isukan mah ditambihan ti cirikip di mana eta sing reuleuy bae ulah kasih di tempat tapi sing kabagi pawargian urang nu bade ulun sawer siap hiji dua tilu awur sawer nadi awur sawer nadi awur sawer na eta awurkeun awur sawer nadi awur mugia aya berkahna aya 5.000 lumayan cung kenging panyawer pangseurna wah cung bangsa kedikna tah ini atos sakedik aya atos 500 eta tiasa dibungkus ku lawan bodas simpen luhureun lawang pantok insyaallah lamun eta buntelan bodas aya di ditan lila hirup moal ngalaman teu boga duit terakhir pinter-pinter adi tos ngabewarakeun ka sahabat ieu sinjang pangais
kandal kadina dina pangaos 475.000 batik terus badeti sodakohkeun mugia manfaat cepeng tapi mayuna ulah mayun kan itu nuka lah mister tenang mister aya 500 deui jadi menang 5.500 iya sinjang kalintang saena spesial pokoknya aman wae pokoknya sia selang tangan hiji Pareman lilina Pareman mohon Pak Pareman lilina 2 sepeng rumah Bapak terakhir 3 berajong wae nangi bisa Pak Ade pasang kuda-kuda segala siap hiji 2 3 deui bae sugan kudu dibalikeun aya mah dibalikeun gitu mana piraku aya mah siap 5 4 3 2 hiji dia sandak Erik sandak dia sandak Masya Allah Atur nuhun ka Iis kawas bersuhan sudah koper sindang ada di manfaatkan tim video dulu menikah tim menjangkau keluarga dan sakinah mawadah warahmah yang gak sindang dia biasa dimanfaatkan atur nuhun mugia orang sadaya aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Foto mau dipotong foto tak itu tadi tuh kak foto sama sekali alhamdulillah kayak gini sinjang Pak Is Majis tuh sinjang saya pisang kening kubaraya Masya Allah alhamdulillah mangga nyanggakeun Wes alhamdulillah nyanggakeun Kang Erik mugia biasa lima atur nuhun kana perhatosanana hayu ieu acara urang tutup kumawas alhamdulillah sasarengan alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum wal aful muwafiq bil aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.